Adzan subuh aki-aki. Allahu Akbar. Balik jeung batu magana oge datang batu nanggeus barongkok si Pepen jeung si Udin si Pepen teh cim gerak komat geus beurang oke bos ocim komat mahrod leungit tajwid eueuh ho ekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya shalah hayya falah sorodot samina marasot sangamat ieu sarung aing kodok mati si sholah ekbar la ilaha illallah karana sarung aing kudu dicekelan ke manehanna. Man was wrong, don't Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga mengajawab salam mudah-mudahan sing ngarasup ka jero surga. Daun salam sayur kentang mengajawab salam mudah-mudahan aluna sutang. Kaitan wamina paling kencang paling loba hutangna. Alhamdulillah. Aduh loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masharami ilal masjidil aqsa alladzi waqna haulah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Usluma ilaika mal kitab wa aqimis salat al ayah tamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan man bana masjidan lillah al hadis ila akhiril hadis wa qala du'a Allahumma barik lana fi Rajab
syabana wa baligna ramadana wa bil maqsidana tawanu amin. Nah bieu ngadoana oge baca barang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Senekna ngisi batur dibalik mah geus doa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur dipayun keresana pemandu waktu penata acara nu puji sim kuring dihormat sahibul auqat urang doakeun aranjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin, para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah nu puji sim kuring dihormat wabil khusus akhina kiram, para pengurus DKM Masjid Al Karomah nyatana Bapak Ustad Ainun nu puji sim kuring dihormat tekalangkungan kakeresana pun lancet sekaligus sahibul wasilah nyatana Bapak Ustad Yogi Iskandar beserta santri nu puji sim kuring dihormat. Oke tekalangkungan kakeresana Bapak Ustad Nanang Ismail nu puji sim kuring dihormat. Wabil khusus para donatur, para tokoh masyarakat sadayana nu hapunten tetiasa dibilang saurang-saurang wa hiji-hijina khusus kakeresana Ibu Haja Rustini. Oke tekalangkungan kakeresana Bapak Haji Hasanah nu puji sim kuring dihormat. Oke tekalangkungan kakeresana Bapak Haji Ilah Tanapi Haji Kasim nu puji sim kuring dihormat. Oke tekalangkungan kakeresana Bapak Haji Rasini nu puji sim kuring dihormat. Loba amat atunya yang cangkel di taman canggih dia. Bapak Haji Wahidi nu puji sim kuring dihormat. Oke tekalangkungan Bapak Haji Sadili nu puji sim kuring dihormat. Oke tekalangkungan Bapak Haji Husni Mubarakum sadayana para tokoh masyarakat, para kasepuhan hapunten tanpa ngirangan rasa hormat mugia ngajantri sebat kenamina sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal aparatur pemerintah nu puji sim kuring dihormat keresana Bapak RT, Bapak RW wabil khusus Bapak Pu, Bapak Kepala Desa Buntu nyatana Bapak Haji Mamat Rahmat. Kurang doakeun mugia Bapak Haji dinarara kanggo heuyeut daya ngolah kana desa sing kenging taufik hidayah barokah ti Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa kepada aparat keamanan negara TNI Polina, Babinsa, Babin Masna. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini ulama umarat dengan aparat keamanan negara bersatu hadir acara peresmian masjid dan istimewa. Insya Allah ia buntu bakal jadi qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Tak lupa sahabat-sahabat seperjuangan saya daripada Ansor Banser Majalengka. Mudah-mudahan orang sadayana dina berjuang lari kalimatillah menang karomati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabil khusus lil khusus kesegenap para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj beserta peresmian masjid yang alhamdulillah bersinergi daripada kurma jeung madu ditanya kurma doang. Kurma teh nanti kumpulan remaja masjid luar biasanya. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Buntu bakal tambah barokah punya pemuda yang cinta Allah, cinta Rasul. Amin. Saya doakan mudah-mudahan para pemuda yang tergabung di keluarga besar kurma mudah-mudahan hidupnya sing barokah, sing para ranjang umur, sing garampil milik rizkina, sing harasil cita-citana. Ya Rabbal. Bangsa izin ngadegnya sim kuringnya. Saya mah resep nangtung, kumilu nangtung YouTuber gitu. Saya mah tidak punya YouTube tapi direk-direk mah heuguay. Kan jangan disalahgunakan, jangan suka dipotong YouTube. Saya global netizen yang maha benar dengan segala kritikannya.
sok loba di paharotong youtuber teh nyokot viewerna nyokot subscribe-na hayang naon hayang supaya loba iklana tapi ngajatoh ke nama mubaligna. Saya banyak bos gitu sering-kali komenanana cenah cenah kiai teh cenah ceramah kieu karena hanya cuplikan saja yang diupdate. Nah, saya doakan mudah-mudahan kalian niat dakwah dengan mediana sidi menangkan ridho nanti Allah Subhanahu wa taala. Banyak jutaan iklan demi Allah, saya 1 rupiah pun tidak pernah menerima daripada semua YouTuber. Tenan naon, iman nyari takeun. Tenan naon, nek diberekeun mah bikin we ka ustaz setempat di dia atau ustaz-ustaz yang kalian cintai. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika binggahan asa berat tanggung berat nyuhun berat karimakeunana ningali nu hadir sakieu seurna alhamdulillah. Jadi kana leutkeun teuing pataleut sorak-soraknya tang pinang memang warga desa Buntu mah parantos kajamparing ka angin-angin katorta ka unggal nagara malah ka sohor sakota Bogor. Ari kana pangaosan mah tukangna di dieu mah ti baheula oge tukangna. Tinggali lebih kene numpuk di tukang di batang diharap tak tukangna karena ngaji teh nyero teh tidak tukang kepala hareup pasongkeun eta sajadahnya doh hatur nuhun kang masya Allah kesuguhan mana kitu pantas samanya aya meja aya kue biasana gitu nya ieu mah biasana. Oh siap dah mangga silakan duduk dah siap dah oh nya jamaah sadayana. Jadi mudah-mudahan nu hadir dina dangut ayeuna sadayana orang Buntu Majalengka sing para ranjang yuswa. Amin. Kemana? Sini? Oh siap. Emang bener nggak halangan tuh. Kayaknya apa lagi yang naon dia tuh tenang. Enak harap benar orang berharapan. Ini resep. Ini ipsi mana ya? Ipsi ya. Mencap sulat nadotul ulang. Pagar Nusa luar biasa, mantap, aman ya Pagar Nusa. Kelutan Pagar Nusa menembak polisi sebenarnya. Nah ini udah teh, lanang tua teh ngalangan jamaah, yuk, yuk neng, yuk cenah tuh, sep, saya sampai nang nawe ngarek kamar tuh. Saya doakan mudah-mudahan masyarakat yang hadir pada pagi menjelang siang ieu sing para ranjang umurna. Sing sehat walafiat jiwa sinarang ragana sing dihasilkeun cita-citana sing hampura sadayana dosana atau orang dia nu tani mugia tanina sing tambi subur nu usahana sing tambi makmur ya robbal supados tenyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alah kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ieu pangaosanna insya masa datang sing kuring ngadadar tunggu sing atuh jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh dijujuk anggang di teang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka Majalengka daya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari nguculkeun cai ka luhur teu pisan-pisan sim kuring uninga Majalengka daerah santri seueur para kiai sim kuring mah dongkap ka dieu sejak silaturahmi nu dipamrintah sanes barokah silaturahmi urang sadaya sing panjang yuswa bari gampang mirik dan rezeki amin. Dumasar kana ieu hampura wabil khusus ka Bapak Kades anu ngagaduhan wilayah wabirina sim kuring dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata duduga luka kanya cuman taka kasar basang katur garihal bisi ari orang Bogor mah lamun ceramah pondok mantak nyobok panjang mantak nyugat maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditedati pala dulur sadayana kumaha bade ngahampura. Indonesia itu luar biasa kaya suku dan bahasanya betul bahkan pun Sunda suku Sunda bahasana luar biasa seueur macam ragamna Bandung kumaha, Majalengka kumaha, Bogor kumaha. Ka Bogor mah rada kakoncara kacana pia keceluk kaun-aun dina bahasa teh semu rada kasar Bogor mah. Kajen bahasana kasar. Kana naon? Rada kumaha deui da sim kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Nah yang bahasana halus mah kuntil anak nu ceramahna nya. Wios bahasa Bogor wios. Namun sim kuring maksakeun nganggo bahasa sehari-hari Majalengka, Sundana Sunda lemes, pernah dijajal dihamplas bibirna malah rusak. Mantap wiosna ke bahasa loma nya insyaallah Pak Kuwu ge bakal ngartos aya bahasa loma teh bahasa keseharian. Jadi mun bahasa keseharian ceramah teh ciga ceramah ciga ngobrol tapi kaharti insya
Masya Allah jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kajantenan Isra wal Mi'rajna Nabi yang diperingati oleh masyarakat Buntu sadayana sekaligus peresmian masjid naon dari teh latih Al-Karomah. Al-Karomah kita jadikan momentum pagi ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasan anak dua ya Isra Mi'raj peresmian masjid bahkan tilu jeung menyambut bulan suci Ramadan. Namun sabahasan oke 2 jam siap sampai maghrib. Abdi untuk siap. Abdi saya datang semalam pas subuh karena saya berangkat tidak dari Bogor tapi dari Kabupaten Tangerang. Cak itu di Tangerang ka dieu, terus di dieu ka daerah Kuningan, di Kuningan ka Bandung. Mun anu manggil eta ge di Bandung. Lu mah balik we ka Imarek naon ka Bandung jauh-jauhnya. Tapi saya yakin mun geus datang ka orang dieu biasana balik meunang amal ibadah. Astagfirullahaladzim. Ceramah itu perbuatan amal jadi menangna amal amplop jauh-jauh yang amplop ke Majalengka di Bogor ge aya 1000 tilu. Terpenting Kang Wios jadi amplop ya langsung bere doa supaya hirup barokah loba rezeki daripada cicing di imah mantak ngolobakeun ulang-ulang hutang emang maneh ngahutang wae. Tuhnya jamaah sadayana mudah-mudahan resen aya acara urang ningkatkeun iman takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala amin. Yang pertama tentang Isra wal Mi'raj Nabi. Kada pokok bahasan utama yang pertama penyebab daripada Isra Mi'raj. Sebab Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an wa likulli syai'in sababa. Hartasna wallahu alam bil murad dan dari setiap sesuatu itu ada penyebabnya. Kunaon warga masyarakat Buntu nu jauh daek ngajugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut tadi keneh daek ngaralet daek ngariung di Darul Ulum berbayaksa di tempat anu mulia daek anteng cali kunaon atuh tuh kitu bantuan. Makanya hebat panitia ieu nya tadi geus ngobrol wae abakan tenang ibu-ibu dihareup nyaho akan maresep ka ibu-ibu atuh aing nya ka bapak-bapak. Itu sarua mun aing bapak mah satu jenis teu meunang resep punya. Kenapa saya lebih senang dengan ibu-ibu? Karena ibu-ibu tuh lebih enak diajak interaksi dan komunikasi. Bapak-bapak mah pan kumaha ngaran, dina ngaran oge pan bapak-bapak mah turunan saha? Ibu-ibu turunan Ibu-ibu turunan siapa? Bunda Hawa. Bapak-bapak mah turunan Nabi Adam. Dina ngaran geus beda Adam. Rapat sungguhna teh. Kajieu we saya mah haji. Pak, beda jeung ibu-ibu sabab Hawa mah calanga Hawa. Sok nyebut Hawa tong calanga. Ada Nabi nyebut Adam tong rapat hangang. Maka kudu rapat Adam mah. Betul Pak, mending cicing karena turunan Adam cicing rapat. Bahkan kata penelitian bodong namanya. Penelitian bodong nyebutkan awewe eta sapoe bisa mengumpulkan 20.000 kata sapoe. Namun lalaki mah kudu 6.000. Saeutik bedana ge balasi kita. Beda 14.000, 6.000 jeung 20.000 mana cirina? Sok tingali bapak-bapak lamun keur ngubah motor, da bileuna teh cicing leungeun awewe musik. Ieu we. Bersih motor, coba ibu-ibu pernah teu barang gawe bari cicing bibirna? Jarang, enang bari sasaku we kita. Ayeuna lewat ngobrol teh bari. Cek di mana? Terus pandangan lain. Mun ngajakan bareng geus bareng mun ninggalkeun balago, ya ampun anya begitu. Cek paras mana aja naon tadi? Yang helmnya. Naon helm dog dibelah dua. Mun akene eta dog dibelah dua, komo kamen mah ingat ketemu desa teh daging mereka laja goblok teh. Saya tahu mah bibir nanti, sok we gerak ngepel, nggak percaya anak-anak kalau mama kamu lagi ngepel lewatan kan, mutu semua itu. Udah lewat, coba saya ulah pulang balik lagi ampun. Ya Allah ya Rabbana, besok meletup perang mata suara meletek putih maju kata tunggu aku berada. Ya Allah ya Rabbana, ayah begitu ayah. Depan hidung manis begitu. Masya Allah tuh jamaah sadayana. Kenapa Rasul Isra Mi'rajkeun? Sabab aya penyebabna. Kenapa ibu bapak mau berkumpul di tempat ini? Karena aya sababna. Naon sababna urang ngaliung di dieu? Hayang hadir acara tasyakur. Nyatana rengsena masjid peresmian jeung tasyakur takziman wa takriman karena di Isra Mi'rajkeun baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Eta sababna saya tanya, apakah orang buntu kabeh enggak poe dari di dia? Sok jajal isukan acara dieu kesorangan di dia. Tuh bakal jadi ti anehkeun tongkonan batur, betul. Nah, maka begitu pun Nabi, kenapa Rasul Isra Mi'rajkan? Lihat tujuan utamanya, linuriyahu min ayatina, akan kuperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kata Allah. Bakal ditingalikeun tanda-tanda keagungan kami cek Allah. Kenapa? Karena sebelum datang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berdirung-rung kabingung, ngambah sagala kasusahan, ngukuntit leuwih ka sedih. Karena Nabi kita tercinta pada tahun itu ibu ditinggalkan kedua sosok yang beliau cintai. Nuka hiji wafat pamannya bernama Abi Thalib, yang kedua wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Rasul ngabogaan sifat aradul basyariyah, sifat kemanusiaan, di mana lapar emam haus ngaleget ngantuk kulem, maka didilah sifat kemanusiaan Nabi. Saat orang yang dicintai wafat, Rasul pun sama dengan kita, punya rasa prihatin dan sedih. Rasul ditinggalkan ku pamajikan, mencek bahasa oma irama makin ku tahu rumus dunia semua harus terpisah, tetapi ku mohon kuatkan. Akhirnya tinggal mantuah lah doang paling umum. Bukan aku mengingkari apa yang telah terjadi, tetapi ku mohon tangguhkan anjay. Masya. Cuma Nabi itu kata sahabat, idza hazabahu amrun shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun keur boga masalah salat, Rasul mah salat dan kos urang boga masalah jeung status. Salaki gering dipoto diubaran. Kaka serimut dipoto mah gede kayak apa ya status doana salaki aing muliang. Aya nu kitu aya. Katingali juga yang munjar jeung mandenya. Kalau dia main aja mama mau lapor kain, kenapa ya? Dia mau itu tuh nyawung jauh ke situ. Kayaknya lainnya diharap jauh. Nah, masya Allah. Amparkan saja kalau punya masalah. Rasul tepan dicangkang Isra Mi'raj lagi geuning geus salat. Sebelum datangnya Isra Mi'raj, Rasul pun sok salat. Salatnya Nabi itu 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari, sisanya salat malam sampai bengkak, sampai anak-anak bengkak turunna kusabab loba sujud ka Allah Subhanahu. Hebat nabinya, manusia yang luar biasa, manusia paling mulia, bahkan gelarna ke Sayyidil Anbiya wal Mursalin, geus dijamin asup surga. Tapi sholat ketika bengkak sukuna aya orang dia sholat ketika bengkak jauh orang mahnya. Maka tulur jamaah sadayana ku ayana Rasul sholat seperti itu. Kalau tidak ada perintah sholat wajib 5 waktu, dikhawatirkan umat Islam sampai hari kiamat setiap sholat kudu nuturkeun Nabi, isuk 2 rakaat, sore 2 rakaat, penting ketika bengkak sukuna siap sholat itu. Urang mau lawaka sholat itunya 5 waktu ge belang bentok. Maghrib genep jajar, bagian we isya ngurangan jadi 3 jajar. Subuh lebih parah, tiluan jajar. Bener tuh. Subuh ke KPU doang. Siapa KPU? Kepala penungguban, manusia-manusia metik. Hati-hati, segera bulan puasa lo bagara. Masjidnya bagus, kadang-kadangnya mah udah kena kolot, hati-hati. Para saderek hadayana, meningatot, paos, kantun tilu, paur. Dan seorang mawaktos tabung tilu, sahur. Kesabab kumpul, jadi kadang teh paur. Adan subuh aki-aki. Allahu Akbar. Balik jeung batu asgana oge datang batu nanggeus barongkok si Pepen jeung si Udin. Si Pepen teh cim gerak komat geus beurang. Oke bos, cim komat mahrod leungit tajwid eueuh ho ekbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sorodot samina marasot.
semangat ya sarung aing kodok mati si sholah wekbar la ilaha illallah kamana sarung aing kudu dicekelan kumanehanna si pepencing si anu komat si anu imam oke siap ocin jadi imam Allahu akbar inna sholati manuk sisuki coba ulah manuk sisuki weh aja bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin lila karena dolin oke cek si pepencim dolin cim 1 jam kemudian wairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan doaan ampun dilatih meureun nyerah itu kang ampun disebut ampun rawa so'ajin bismillahirrahmanirrahim yasin itu kang protos gelo yasin Fatihah saja komo yasin wah beres subuh ya mau urusan aja wah dan si hocim pun aing maca yasin ya tuh aing apa di surah yasin aing maca apa nawe Qur'anil hakim innaka minal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kan ngomong gelo amun lagi si pepencim mundur cip kunaon sia jadi imam maka panggil ruku aja pepen maju umur lagi kolot 1 tahun Allahu akbar aing anu kang pendek nawe bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abila abi wa tabbat yada abila abi wa tabbat ya kamana samunganana pepen mewek kita diharap pikiran sahabat tetap panghitung-tungna abad yada abila abi watabat goblok kamana ya samunganana esocin kamu nanya kemana sambungannya kamu bertanya-tanya kemudian ditarik si pepen din maju oke bos udin harapan terakhir Allahu akbar emang pendek deh bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna pasti kausar di aja inna kesojin berusaha deh mengajar goblok dia lain inna kesi pepen lillahi wedin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun barang kalian nuduhan geus kanaot kabeh baturna ulah wakana pikaman bareng sukuna urang salat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia anugerah ti Allah kadeudeut ti Rasulullah salat 5 waktu yang awalna dina kita bae nama dicarioskeun salatnya itu 50 waktu ngan mentana rasulnya anak ka umat sieun umat kekuatan sedang lamun wajib dipiga gawe menang pahala ditinggalkeun menang dos maka Rasul terus ngadeheus ka Allah kalawan Rahman Rahimnya Allah salat kita diwajibkan 5 waktu alhamdulillah antarkan sajadah kalau punya masalah apa masalah kita di dunia nggak ada orang yang nggak punya masalah betul cenahkan Nabi mah boga masalah teh dina rezeki hirup teh lieu keueuh rakab tayaan eta semprek dicat semprek kerepat pun pusat ban kokoro nyoso balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma anu teu boga kedah kumaha atuh gitu artinya kedah kumaha kang abi supaya loba rezeki sing seueur salat duha insya
Abi mencina rezeki mah rajan teu beunghage waluya Kang waktuna perlu aya ngan kunaonnya hirup teh asa dihina wae ku tatangga sing seueur salat tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat asaqaruka maqam mahmuda maqam mahmud teh darajat anu terpuji di sisi Allah lamun Allah geus muji geus naon Allah geus ngamulyakeun kana jadi makhlukna maka eta makhluk moal aya nu ngahinakeun dibanding makhluk Allah bisa jena insya Cenah abdi mah rezeki aya najan teu loba oge atuh tatangga balalageun ngan kunaon abdi mah aya kahayang teu daekeun laksana salat hajat abdi mah rumasa hirup teh loba dosa salat taubat abdi teh bingung ieu boga anak awe dipikaresep ku dua lalaki nu mana nu cocok jeung anak abdi salat istihoroh ieu teh loba banjir di mana-mana kan kudu kumaha salat balak-balak abdi mah hayang salat teh abdi mah hayang asup ka neraka tong salat jajal teh salat moal teh ka ditu geus lain cenah abdi mah hayang salat teh ngahasilkeun duit harita keneh salat mayat berarti ngiluanna anu teu aya insya kan salat teh sing tulus karena Allah maya salat perhara hirup di dunya hese we karak ku beja ka Ustaz Yogi Assalamualaikum Kang Ustaz Waalaikumsalam abi teh hayang curhat ka Kang Ustaz kade jadi fitnah lain fitnah pan pas alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun nanya ka ahli zikir lamun teu nyaho saya mah rumah Ustaz mah jalan kasih ku puasa di kepala teh jebar ku panaran abi mah hayang nanya jalan keluar hirup supaya ulah kieu wae kumaha palangsak wae Ustaz ini capek di dunia teh perubahan hayang merubah deh hayang jadi naon Pokemon ya bener atuh hayang ngalaman hirup pos batur muncul deui teh batur tuhur kota gede dunia bro di pantau bro di junung aya mah gedong sikur kade nanggung sok namun digigir garasi mesin itu tukang kolam renang hayang beungar leuwih teh kan hayang beungar geus era muka kana wang pantau di kainung banjir masare heula emang kunaon lamun we nutupkeun pantau teh keluar suarana cekrek menipu balang sakama suara pantau ge mere kode alam tingali pak kamu mah imana ya Allah ya Rabbana nutupkeun pantau teh mereka dene kana ceuri teh manipulan plaktuk goblok nya Masya Allah tuh jamaah sadayana salat abi mah bener salat ngan teu tulus hatena ku sabab aral hidup di dunia sangsara tengah penting salatna dihudangkeun bapana hudang sing ngaganggu wae batur besar ya oge buka heula sakedap kunaon urang salat teh penting salat tahajud biasana ge sorangan mung sieun anu maot keur beurang urangan hirup teh buru baturan rek tenang baturan salatna mah kudu bari wudu tunduk salatna ge beres salat Allahumma shalli ala Muhammad mamat hajat asal goyot kapana naon izinkan malam ini aku yang berdoa maksudnya mana mangga doa tara diijabah mending kitu buktina barang sakwae akan mundur maksudnya pergantian pemain neng nu ngadoa akan nu amin ai mana bisa ngadoa muridna Ustaz Yogi cek Ustaz Yogi lamun ngadoa yang diijabahkan kudu sungguh-sungguh buktina tetes kan air mata ceurik ngadoa teh kan ceurik kunaon kudu ceurik budak ge tadi ceurik di bere oh tuh kan kumasang kan ngadoa bisa ceurik neng kudu ngarti kana doa anu dibaca robana hartosna naon atina hartosna naon kana kang mah rumah saja mah bodoh teu ngaji teu apal bahasa Arab ku Sunda ngadoana emang meunang ngadoa ku Sunda meunang Allah mangartieun ieu daripada mana robana teu ngarti ku sorangan aya tara ngomong wae atuh jadi ngajak ngobrol wae beuleuh bener pamajikan diarep akan siap oke ceurik kan kumangke aing jadi nama pamajikana mewek sorangan deket salaki amin ya kan arek tenang amin mah tengah penting ya pamajikanana ngacerit maratan langit ngocea marakan jagat sesadu kanu agung beda kanu makawasa ya Allah dipikir dimulak balik kesalaki mah aing kakarak kade ngeuruh akil bener mewek tong protes wae beleguk amin we ulangi deui ya Allah didoa bieu mah sige asa doa diulangi deui ya Allah ya Rabb dipikir dibolak-balik bener eta karang adik doakeun dipapai rasa-rasa bener ya Allah di mata bohong rumah tangga tiba ulah putih jeung manehna teh jelema ieu aya ieu salahna sama aing bawa beleguk timimiti bobogohan nepi ka loba anak ya Allah bangsa kesalahkeun najis abina oge dengan doa sama nyinggung aing begitu kesalahkeun neng mundur aya naon Kang pergantian pemain maksudna akang mau ngadoa maneh nu amin akang bisa ngadoa bisa aing oge gitu mah akang make bahasa
nama Walaima Indonesia. Kunaon Kang? NKRI harga mati. Woi akang hebat. Iya dong. Siap Neng? Oke. Tapi Neng lagi bawanya licik siapa? Bener salakina sarwa edana tengah penting jadi perata langit gocek paratan jagat sasadu kanu agung dan dedakan nama kawasa Tuhan. Amin ulah ini dari sengsara coba majikan rek amin asa pernah ngadeni ya sengsara asa dinu hajat ngadeni ieu mah karena cinta goblok dengan aing doa anu gelo tuh sing daek ngadua ka Gusti punya masalah bebeja ka Gusti Allah jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka hikmah daripada Rasul punya masalah bebeja ka Allah tuh diistomiratkeun ku Allah Subhanahu. Baik lanjut ke kedua sejarah perjalanan Isra Mi'raj kurang ketik hasil kurang ngalah ala buah nah insyaallah bikin panjangring karena diri panghudang karena rasa gesan ngaronjatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu. Di mana berangkatnya lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hartos tawadhu'an bil murad penting di masjidil haram ka masjidil Aqsa. Perjalanan Isra-nya Nabi dina kitab Bainama karangan Syekh Nawawi Tanah Banten dicarioskeun bahwasana Kanjeng Nabi tujuan Isra memang Masjidil Aqsa ngan berhenti sejenak di 5 titik 5 tempat. Nu kahiji Rasul eureun di tanah Thayyibah, yang kedua Rasul berhenti di mana Sajaratul Musa, yang ketiga Rasul berhenti di Bukit Turusina, yang keempat Rasul berhenti di Baitul Lahmin atau Bethlehem, yang kelima Rasul berhenti di Masjidil Eta perjalanan Isra. Apa hikmahnya? Cek Nabi, innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmat Isra dan Mi'raj pelajaran untuk umatku. Yuk orang gali hikmah dina perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Berangkat Kanjeng Nabi barang ayah luhureun tanah Thayyibah. Kanjeng Nabi dipewaran ku malaikat Jibril diajakan diren sakedapan. Ya Rasulullah, naskutu bihadal makan. Lima daya Jibril. Orang diren heula Gusti sakedap di tempat ieu. Kunaon Jibril? Ieu teh tempat tanah Thayyibah. Sok we tempat heula di dieu. Mangga Jibril. Rasul istirahat di anggo salat 2 rakaat. Berangkat dari perjalanan dilanjutkan ke tempat nu kadua. Di perjalanan Rasul ditanya ku malaikat Jibril, Gusti, nah uninga anjeun tadi direng di mana? Tanah Thayyibah. Pernah Gusti kadinya ke acan Jibril. Nah kaulah kedah kadinya karena tempat tadi adalah tempat pijagaan anjeun berjuang di jalan Allah. Engkau akan Allah hijrahkan wahai Rasul daripada kota asalmu kota Mekah ke tempat yang tadi engkau salat itu tanah Thayyibah. Apa pelajaran dari perjalanan Rasul kahijiyah? Ternyata Rasul diberi ku Allah contoh, diajar mangsa nu bakal kasolat, nyawang mangsa nu bakal datang. Bahwasana Rasul sebelum hijrah ternyata geus bejaan bakal hijrah, dan 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul ku Allah hijrahkeun dari kota asalnya Mekah ke kota Madinah. Hikmahna naon cenah orang buntu teh? Hikmahna urang disingkiasa nyawang mangsa nu bakal datang. Yen tak urang oge sami umatnya Rasul pasti ngalaman ku Allah hijrahkeun. Muakang hijrah teh bahasa Arab, bahasa orang nama pindah. Muakang abdi mah moal pindah ieu rek betah di Majalengka tapi ka kumaha di Cimahi dia tetep wae jamaah. Pasti urang ngalaman pindah. Najan teu pindah di Majalengka ka Bogor, di Majalengka ka Indramayu, di Majalengka ka Kuningan henteu kadinya mah, tapi urang bakal kalau pindahkeun iraha isuk jaganing pangeto. Di mana? Di alam dunia nu karandakan ayeuna ka alam barzakh. Kita pasti Allah hijrahkeun di dunia ka alam maut moal urang. Maut eta pan pindah alam berarti hijrah dina dunia ke alam barzakh.
ai dunya naon kalimat pieuleung madina cek santri dana ya nu duluan damiun kalimat isim tabdil arna nudungkeun kana manas dunya mah temporer paralila di dunya mah rasulna ge hirupna sakedeung kur 63 tahun maka umat kamu aja paling 60 ka 70 maka bisi nu hadir aya nu umurna 68 tahun 29 poe 29 poe sapoe deui eta mah kana 70 lain kana maot kana 70 geuning tingali kolot baheula nya kolot baheula sok ngelingan maot lewat incuna lewat dangdingna lewat laguna kolot nya punten buukna tibalik harap orok tuh kolot urang mah nya bari ngahaleulang we ngais incu teh ngajarkeunna teh nu eling-eling laguna baralagus budak mewek diajakan sholawat sok main bari hadro ya nya bari hadrohan sholawat ini bari ngais incu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila dinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila dinil islam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila dinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila dinil islam wa idhari sya'iri ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama wa idhari sya'iri ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal ihya wa ila dinil islam wa tuhammisu bihal ihya wa ila dinil islam Allah 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 sabit wa surah ya jami'an nahdlatil ulama lillahi kalimatillah Allah 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 sabit wa surah ya jami'an nahdlatil ulama lillahi kalimatillah jami'an nahdlatil ulama lillahi kalimatillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal ihya wa ila dinil islam wa tuhammisu bihal ihya wa ila dinil islam sallu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik baik anak-anak hadroh dari remaja kurma mudah-mudahan sing barokah amin luar biasa katanya kalau masih baru belajar tapi geus bagusnya luar biasa alhamdulillah dengan sedikit tingkatkan di masalah tempo bagian rap dan backing lebih cepat bagian rap mah uing kudu muda tapi bagian backing diroyo kayak tasa eutik ditanya kritik membangun dan kritik dia madangaran yang diajar insya Allah untung we vokal rada senior anak buah Ariel lain mah Masya Allah enakan kalau cara ada seni santri itu enakan sok santri sih semangat ayat qasidah kalau di Bandung ayat terbangan itu seni jaipong jika jaipongan tapi di sini sholawatan ternyata ayat di hadroh terbangan hadroh qasidah cerawis saya tak opat
Ini di Bogor mah orang kene, Cerawis mana teh. Cerawis caca caci. Jadi orang kene. Beda kan masing-masing ciri khas. Lamun qasidah lebih tenang dan kalem. Tepakana sok kabelaan panitia qasidah. Dung ula pundung ula pundung ula pundung. Teka bagian berekat ula pundung eta qasidah. Namun marawis sok kabelaan mau balik cek eta teh nya eueuh berangkat berarti biarkeun nya cek marawis tenang opak bolu mah aya opak geblong mah aya pentingnya cucur pentingnya cucur opak geblong pentingnya cucur cenah naon ustaz kita ya opak mah bolu kana mobilkeun jauh kana mobilkeun beas kana mobilkeun alhamdulillah paling mantap pan geuna masya tinggali orang kita heula lamun geus incunan teh halus lagu-lagu teh budak mewek diajakan sholawat budak mewek dibere haluan nu genah nu ngarasakeun genah kana hatena rekos ayeuna budak mewek jadi aku ayeuna mah budak mewek kana rok mah kitu nya mewek nya bener teu Hadan ayat keterangan kullu mauludin yuladu ala fitrah pabawahu setiap jabang yang lahir karena fitrah gumantung indung bapana ieu mah tentang agamana lain tentang cerikna. Ayo cerita masalah wae anak saha oge, anak mubalik gitu, anak kiai gitu, anak ibu-ibu gitu, anak TNI Polri gitu, sarua wae ngan sahea-hea anak. Gitu orok manya, mani manja. Tentu cenah ieu mah orok teh kumaha indung bapana atuh genah, namun orok leungit teh kudu tes DNA, cenah mewek we mirip teh jeung bapana. Anak saya balak muda ciri khasnya itu seni Sunda yang saya utamakan di dakwah saya. Ciri khasnya ngahaluang ngadanding anak wing leungit kapangi ku polisi pak itu anak saya apa bukti ustaz sok ciwit cina mewek barang mewek ngahaluang hoe oh bener anak dibalak gitu karena ngadanding jadi kan oge genahan bayangkan yang hilang kebatannya anak polisi jeung TNI nu ceuri leungit kapangi cek polisi teh ustaz itu anak saya mana buktinya sok ciwit diciwit pun nyentak hoe depan polisi mah tegas jeung tentara pada sang merah putih hormat tegas anakna hoi cicing saya tebatur haruda hoi anak polisi mah tegas hoi nya budak mewek di mata di aku anak taha elit ae nya anak tahati itu tatet teuing nya teu tatet cilaja ieu mah nya anak laja geus anak jahe sakalian gimana kita kecil aja timbe diuji budak-budak ini kolot bahala banyak lagu Sunda cincang keling manuk cingkreng mah da cindeuteuh los kakolong bapak satar mabuk apa lagu eta apa coba sih ngobak cincang keling manuk cingkleng oh kudu lagam ieu berarti los kolong basatar apa tadi eta teh lagu Sunda tapi mere pepeling cincang-cincing masyarakat buntuk jeung simkuring hayu gerak aleling gerak aribadah berang jeung penting kagatung api ngajaring ulah giru lang ling sing sering udah tipeting bapakku anu bager kamari mah paku eta bicara mah di Malaus mah ngajak ngomong gitu teh kuuna teh nyawer di Majalengka di Malaus mah gitu ya di Malaus mah gitu salah sing sering hudang sholat tahaj sebelum manuk cingkleng los ka kolong sebelum mapat hujannya kadieu lumpat aja kadieu aman lah lumpat ka imah cing balik kita mah terus oh rapikeun lah so rapikeun lah nunggukeun lah masih ada di dalam masjid tuh kosongnya pada itu amin bareng. Nah, ya, alhamdulillah rahmat rezeki di Gusti Allah. Ayo sakratin lah, astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya.
amalan maqbula astaghfirullah Wasallim wa barik. Lanjut. Jadi jamaah sadayana mulailah. Tujuan utama tadi apa? Dinuriyahu min ayatina. Allah akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Mana di antawisna? Kanjeng Nabi anu mulia ditinggalikeun bae ku Gusti Allah. Aya golongan manusia majuan aja. Bapak-bapak bisi sebagian mau di panggung babarangan silakan. Bapak-bapak, Pak. Ini Pak dia Pak ya. Ini Pak ini Pak. Dia di panggung babarangan sok. Bapak-bapak sebagian yang mau ke panggung silakan. Mau robotnya mau kuat ini. Sok masih legaya. Oh, bapak-bapak ke panggung supaya ibu ke bagian yuk tahunya. Terus benar. Sajam dia lumayan. Alhamdulillah hujan dong. Rasul ditinggalikeun ku Allah. Ada golongan umat manusia anu keur ngawurkeun satu kali benih barang diawurkeun eta pepelakan bisa jadi harita keneh beres jadi eta pepelakan langsung dipanen ku eta golongan manusia. Ternyata beres dipanen jadi deui tanpa dipelak, dipanen deui jadi deui, dipanen jadi deui, dipanen jadi. Siapa itu Jibril? Umat wahai Rasul. Umat kawan mana Jibril? Orang buntu ya Rasulullah. Anu kumaha? Yujahiduna fi sabilillah. Orang buntu nu daek jihad di jalan Gusti. Punya warna Jibril. Kalau nyawa kita dibutuhkan untuk membela nusa bangsa, membela negara, membela agama, bikin nyawa orang jamelan eta sadayana. Eta jihad di jalan Allah. Siap guys, pemana mah beres acara kawan gereja di Boman kabeh. Eta mah lain jihad cenah jahat. Naon cenah? Jahat, gak boleh kita menyakiti saudara kita. Kita punya terikat dengan ukhuwah watoniyah, saudara setanah air bangsa, rek Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, kabeh agama nu diakui ku Indonesia, ku negara tercinta, maka eta kabeh dulur urang. Jangan mau kita diadu domba, betul? Ari urang jelema ta domba. Jelema apa domba? Maka temenan ai jelema mah ulah sok hayang diadu jadi kos domba. Atau cenapa etapan jihad kang maehan orang Kristen, mana dalilna maehan orang Kristen jihad kecuali di medan juang, di medan perang. Batur ke ibadah masing-masing lakum dinokum diganggu ku urang, batur ke nakalan dibom ku urang rupaya teh cetitin cemimin. Jihadna teh di jalan raya, di jalan Allah setan. Jihad mah harus di jalan Allah, lain di jalan tamrin. Rusak kita mengarana jahat wala fasadatil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Cek Allah bumi ieu usaha nu Gusti. Kita punya namanya ukhuwah watoniyah, satungtung cici di negara Indonesia, agama itu diakui ku NKRI, maka semua saudara kita nggak boleh kita mau diadu dong. Lantas sekarang lamun yang jihad teu bisa ku nyawa ayeuna can waktu na ku nyawa. Bapak TNI oge can waktu ada can perang Indonesia na oge. Maka mana tukang orang jihad di dunia ayeuna? Bisa jihad ku harta, aya masjid bangun bantuan, aya pesantren dibangun bantuan, datang rojaban bantuan panitia. Imam pamuda kurma ngider, imam ditulakan. Kecorowokan panitia, assalamualaikum, jarum di dapur. Assalamualaikum, jalan mana aleueuh? Kita sahan yang barang iya mah juri. Cenah sieun balangsa parang bere harta teh, mana qasomalu abdin min sodaqoh. Tidak akan pernah berkurang seorang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balikan nambahan nama hayang harta orang nambahan yang dikepeul wae kaluarkeun salurkeun sedekahkeun manja abil hasanati kalau asru amsalya. Satu kebaikan yang dikeluarkan 10 balasan ti Allah insya
Allah jangan muliakeun Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau orang iman ka Allah jeung ka Rasulna, setelah kata Rasul sedekah tidak akan membuat kita susah. Buktikan ayeuna pura ayeuna sok siapkeun harta terbaik ibu bapak, sedekah jangan melengkapi menyempurnakan Masjid Al Karomah. Lain yang ke balak muda tapi jangan masjid insya Allah. Mangga daripada pemuda kurma siapkan siap-siap pelan sorban datang mula langsung ke luhur nya saya langsung tiheula sa mana pemuda kurmana saya santrina semua tim hadroh sholawat silakan sholawat kurang Pak Iyan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Maju. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah mudah-mudahan yang sudah mengibarkan harta bendanya sedikit besarnya insya Allah manfaat untuk masjid. Sedekah jariyatin kata Nabi tiga perkara tidak akan pernah terputus. Satu sedekah jariyah, dua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa anak soleh. Cenah tadi Nabi barang bere teh hayang katempo ku batur kajeun barang bere hayang katempo ku batur kan asalkan masih kini aya manfaat. Cenah kang sombong teh ngalebur amal. Betul, kesombongan akan menghapus amal tapi saya tanya, hasil daripada sombong ngalamunnya barang bere bieu sombong hayang katempo ku batur kabeli semen jadi kabeli kajian masjidna manfaat maka nggak masalah. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah.
Menetapkan harta bendanya boleh susuruputan, boleh terang-terang. Yewe cek bahasa kasarna keun anjeun daek migawe kaalusan najan didasari awal tina hayang kakek kudu batur cenah sombong beramal sombong kajen ulah sok jawab kajen ulah sabab sombong mantap ngahapus amal harita keur dibikeunna teu meunang pahala. Tapi saya tanya jamaah, apakah kita setiap hari akan sombong? Moal jemaah aya bosenna sok akan kamari yang ieu donatur mere 100 mensa unggal poe yang 100 aing mah geus mere ka mah 100 mensa kapan lihat teh kang aing 100 sak ka RW aing 100 sak apakah unggal poe kitu zaman ayeuna mah betul. Daripada kayak imam mau barang bere kamu jadi disebut sombong. Saya tanya sodakona jadi mual dan nyebut lagi mual barang bere. Ketika orang semua berprinsip seperti itu masjidnya jadi mual. Tungtung nama masjid sodako amal selanjutnya. Jamaah muyakeun Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat dari kanjeng Nabi dulur jamaah sadayana masih ada 15 menit lagi karena kita trennya makhluk yang ditinggalikeun ku Gusti Allah aya golongan manusia, golongan perempuan nu geulis kawanti-wanti endah warna geulis bawa ngajadi endah bawati kudrat paman kana ngadal seureun diwina iblis di jeruk sapasi gadona dosa potong pangamulin kuwung-kuwung halisna ngajeler pae mun ditilik gigi disawang ditukang ditetep diharap Rasul ningali aya awe nu geulisna ka bina-bina sadina leutik mata tilu kana hati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda ngan hanjakal dulur tina beung kana suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan Mahia Jibril, saha itu Jibril? Umat anjeun. Desa buntu bisa jadi. Nu mana Jibril nu tara salat? Kosok salat mah rajin Gusti. Tara puasa, jangankan Ramadan ya Senin Kamis juga rajin. Tara zakat, jangankan yang setahun sekali. Sodako unggal poe, can unggal haji. Mana mah 5 kali. Kunaon Jibril eta awe disiksa, beungeutna alus, awakna ruksak. Kunaon atuh? Awakna we bagus, awakna banget we bagus awakna. Supaya suma mak itu bibir berem-berem banget podas, suku hidung bujur budu. Ayo bongot udah awakna ribu gagaro teh ngembul. Itu siapa Jibril saha eta? Eta lah dosa seorang istri yang waktu hidup di dunia tara daek maturan salaki lamun teu dahar. Ini bapak-bapak atau diri ku sewote aya nu kitu aya salat di bait sawah diangkat aya salat capek mau patul assalamualaikum waalaikumsalam akan balik nih geus nyaho nanti mana bauna ka ambe bau naon bau kungkang geulis naon kan kurang dahari barang ti heula we sarebeuh keneh anu sakitu aya naga warna rusak banget na bagus gitu sok ece baturan salati barandang dahar ece surganya seorang istri itu saja bitina bakti ka Allah jeung Rasul si nurut ka salah kumaha teu kasugana babari awewe mah lamun daek nyium kening saki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad kamu mau salat di rumah anggap boga Ka'bah di imah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar menang pahala 7.000 dosa dihampura hayang dihampura ku Allah senangkan suami tapi saurus sajogi jamaah dibuntut ibu-ibuna sarolehah sadayana ngan syarat-syaratna kudu loba duit wae bagiannya rakutan loba duit pipina ge diwedakan make wardah panana bisa diwirna diri penan kelekna ke disemprotan ngomong nage mani cacaden cadel ogo
kalau badit mah awak disemprot masalahnya supaya bungahan. Suami itu pulang bawa uang. Saya tanya sok-sok kena lato-lato. Eta mah kedah loba kaku salah di kumaha apa di Petara ieu. Salah kedatang ya ogok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Aya naon geulis? Kana ae ti. Hah? Kana ae. Nah, iya, kamana wae belegu. Soalnya kerja di Jakarta pulang seminggu sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlama bagi mama. Kenapa? Mana idan dulu limpah. Mana idan dulu sama kacida itu sekali. Apakah kata kita terus hari kah? Tidak Roman. Apa buktinya kau hidup pada kau nikah? Kucing cenderung muka. Kucing cenderung muka. Aisyah, kucing dia campur antara kesemuka. Nah, nah, maka yang hasil akhirnya adalah daripada Islam adalah hasilnya datangnya kewajiban sholat 5 waktu. Sholatnya di mana? Tadi cekori innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid man amana billahi wal yaumil akhir, mereka orang-orang yang iman ke Allah, iman ke poe akhir. Dan Islamil oge minal masjidil haram ka masjidil aqsa, di masjid ka masjid. Maka hebatnya masjid ningali cekolot urang baheula geuninnya sakedik panutupan. Lamun aya wayang goleng geuninnya dalang dadan haji dadan sunandar sunarian muka pawayangan dengan bahasa parentah ka masjid. An urang nawe teh daekeun muka bahasa siloka teh silo lamun teu dibuka. Mata kini pawai perdawa yang boleh kini mimitin aja ya. Gedung duhur ya kali samun pakulingan ya sepeten prem papatekan samya murah balingding lan jeruk manis prakdung usah jogi mari komplit mari mau balik teh ngadangdut omana bisa manggil oma mahal ngadalang oge aya manggil dalang mahal kira ka aing murah sakitu. Gedung duhur kali sambung, apa kata dalang? Gedung duhur kali sambung, hiji gedung anu luhur martabat derajatnya. Apa yang dimaksud masjid? Di dunia Allah tempat lebih mulia tibatan masjid. Nah jadi ibu rumahnya mewah, bertingkat 4 lantai, mobil di mana-mana, tetap mulia kene masjid. Cirinya asup ka imah jelema bebas. Nohed menang teu asup ka imah. Nohed menang asup ka imah. No junub menang asup ka imah. Walaupun junubnya di Jawa imah bener. Tapi nuka masjid saya tanya, nohed menang ka masjid jero. Madhab Syafi'i tengah menang tengah haramkeun. Anu junub menang can abis asup ka jero masjid. Ieu ciri kamuliaan kali sambung tempat jelema ngahiji disambungkeun diberjamaahkeun. Papatetan samya murad bakal maruragan rahmat ti Gusti Allah. Jam saha nu bakal mana rahmat teh? Baling di lan jero manis balimbing lan jeruk. Ari buah balimbing apa? Boleh tidak jangan buah balimbing potongan ku lain dibelah dipotong. Eta hitung songo ujung balimbing baraha. Baraha 5. Maka yang akan mendapat rahmat dari Allah itu orang yang seperti balimbing sholat ke masjid 5 waktu. Insyaallah masjid dan bagus orang-orang dia sing dikuatkeun iman takwa dikeun rajin ibadah khususnya sholat berjamaah amin ya rabbal alamin. Wa kun akhir maqali musamihan wa qul istighfar salih nasihat wa asli pasal bi ta'amuli wa in badi hatan pala tubali sajam setengah 1000 ceramah mudah-mudahan ada manfaatnya amin. Jangan
bubar, jangan bubar karena sebelum doa makhluk tiap dulu Ustaz Yogi yang mimpin baru tutup doa. Dengan saya pun sama tidak akan pulang lebih dahulu. Naonnya doa jelema 40 orang seperti doa hiji wali, sedangkan dia jelema ratusan. Mudah-mudahan doa orang dijabah amin. Mutu dalaramang sing diangkat panjawatna. Nu hirupna sarusak wae sing disenangkeun, nu nganggur wae sing menang penghasilan pagawean. Ya Robbal, boga maksud dan laksana sing dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ragisa bale dipanjang diremakeun kaduandana. Pamugia Allah ganjarnya lametkeun kasadayana. Selamat para kiai beserta jamaah amin. Selamat Bapakku, para pemimpin beserta warga masyarakat amin. Selamat Bapak TNI Polri menjaga keamanan negara dibantu ku para ormas-ormas kalau diakui ke negara tercinta amin. Selamat urang saya mari dina ieu tempat amin ya Robbal. Para untuk tukang salon nuhun, tanpa salon suara saya tidak akan terdengar. Doakeun tukang salon sing asup ka surga. Dan salon-salonan sing dibawa gitu. Dan mudah-mudahan sing barokah amin ya Robbal. Kalau ada benarnya ceramah saya itulah pertolongan Allah. Lamun aya salahna etalah kabodohan sim kuring. Kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Satu pantun terakhir untuk para panitia. Cara dientepna upi, cakakak nangkringna kawak para panitia. Abdi bade uwi gelas siapkeun eta berat. Gelas siapkeun sadus deh ya, geus siapkeun eta dua teh panawa supir kalau nu sebetulnya dibere geus siapkeun eta aduh ada ipar milu deui geus siapkeun eta pamajikan abdi keur ngidam hayang berkah teh geus siapkeun eta barados 10 5 dus cek punya heureuy Kang heureuy namanya ulah dianggap heureuy nya tah tentunya mudah-mudahan orang desa barokah amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخذها المغضوب ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى لوسنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا صلوا على النبي محمد. أشرق القمر فيها بوجود المصطفى ولأهل القرى وصور What's the